Barudak Sunda kiwari leuwih wano kana karenian dengan tibatan kana sarenian tradisional Sunda. Kitu hasil panalungtikan Lembaga Kebudayaan Sunda kawawa lesus sakumaha anu ditetelakeun ku pupuh lesus Yayan Sopran di Kampung Budaya Karawang Senen tanggal 22 Juli 2014 numkeun Yayan eta panlungtikan teh dilaksanakeun di wewengkon Kabupaten Karawang salila bulan Desember 2014 ari sampena 400 siswa SMA anu dianggap bisa ngawakilan barudak Sunda nu aya di Kabupaten Karawang diantarana SMP-na 1 Klari.